Yori pisan. Raksa Art Production. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu mitra sareng wakepo ti gelombang anu maneh saban wayah kieu mangrupikeun acara carita ti Supra neraskeun hiji jejer carios anu judulna Sirawing kitu mitranya. Pamirsa sateu acan uan neraskeun dina jejer carios anu judulna Sirawing. Bawidaos ka mitra-mitra wakepo anu rupina parantos taratantatan di painun radio na sewang-sewangan sumangat urang sami dangukeun mitra manawi bahan katampi kumaha ieu lalampahanana Sirawing kumaha ieu lalampahanana salajengna nu utami mitra-mitra tiasa ngabandungan kalayan saragap lumangsungna ieu acara malah mandar aya pulunganeun malah mandar aya picontoeun. Margi parantos eces jentre pan ari luang mati pada urangnya mitra tuh muga-muga we sing janten hiji luang ieu carios teh. Margi wagaduh kayakinan yen mitra-mitra wakepo sadayana salawasna saratia mararanco di painun radiona sewang-sewangan kitu mitranya. Sumangga urang sami dangukeun mitra hiji jejer carios anu judulna nyaeta Sirawing anu nuju ngalalana Sirawing anu nuju janten hiji kacapangan balarea teh kumaha carios salajengna mitra. Sakumaha biasa ieu acara teh kapihatur ku alpukahna PT Supra Verbindo Parma. PT Supra Verbindo Parma anu ngaluarkeun obat-obatan di antawisna mitra kadelepat Oskadril. Tah
di mana mitra-mitra wakepoh batu pengohkoh teu liren-liren eta atuh marukanan ari parantos gaduh panyawat batuk sok meuni wegah teh kitu nya. Tah nanging ikhtiar urang iwal ti kulandong. Ayeuna urang ngabewarakeun ye mitra. Di mana urang ngohkoh we batuk tos dilandongan kunaon teu liren-liren kadelepat. Oskadril. Landong nu kalintang pisan manjur tur mujarab. Oskadril. Nah oskadril teh di mana urang ngalaman seueur teuing nyesep kitu nya alatan tina ngarokok tiasa janten batuk teh mitra mohon batuak marukanan teh batuk oskadril landongna atanapi parobihan cuaca gitu sok batuk antukna teh atuh sakalina teh eta oskadril mah tiasa ngalegakeun napas urang anu tadina sesek bari jeung batuk ku oskadril mitra kadelepatnya oskadril tablet obat batuk oskadril tiasa digale di toko-toko obat, apotek, kios, sareng warung-warung anu caket gitu kadelepat. Numawi ulah salempang oskadril landong nu kalintang pisan manjur tur mujarab lah pokona mah insyaallah we ku oskadril mah. Mitra wakepo sumangga urang sami-sami dangukeun manawi bahan katampi manawi aya pulunganeun picontoeun sanu terang kapanan upami mitra-mitra wakepoh ngadangukeun ieu carios sok seueur pisan pagunemanana mitranya sumangga urang dangukeun kadelepat oskadon landong rieut sareng nyeri waos kaum wanita sumping sasi nyeri oskadon landongna prung urang teraskeun gra mitra hiji jejer carios anu judulna si Rawing. Sumangga mitra-mitra wakepoh di mana bae ayana muga bae atuh mitra-mitra wakepoh sadana parantos taratantatan ya parantos mah ngari parantos supados teu nyangkolong kana waktos supados mitra-mitra wakepoh teu gantung dangueun kitu nya dina naraga ngadangukeun hiji jejer carios anu judulna si Rawing. Mugia ka Bandungan salam baktos ti wakepoh saparakanca prung atuh kainya tak kitu mitranya kadelepat teh wa menitip oskadril kadelepat oskadril landong goh-goy anu kalintang manjur tur tamu jarab prung soal bikang maulah waka jadi pikiran jalak nu penting kieu ye rarancang dewek teh pangna ngarasa kabeneran ku ayeuna ilaing datang ka dieu ieu teh mangrupa jalan pamikiran lanceuk dewek anu estu mangrupa jalan anu panghade-hadena dina mangsa anu ngaleungitkeun jiwana si Rawing kieu ye maksudna teh carana teh bah bewok ayeuna nu bagian negerakeun pamaksudanana ka Ki Jalak katingali Ki Jalak ngabandungan kalawan dari anak keranan sanggeus cukup jelas naon rupa anu ditepikeunana. Bah bewok mungkas omonganana tak kitu Jalak kumaha pikiran ilaing lamun satuju sarta sapamadegan geus ulah miceun di waktu ayeuna kene urang atur sagala rupa sarta laksanakeun sakumaha mistina. Aki Uwak ngarered ka Ki Jalak terus milu nembrong ngomong terus terang sanajan dewek sorangan kudu ngaku secara jujur yen jajakan nu ngaran si Awing Rawing awing-awing anu ngawasa ulin karuhunan jelas mangrupa lawan nu berat susah ditembus jeung diukur tahapan ajen pangartina
cacakan dewek anu ngeusi luar jero bar dilapis ku ilmu kadugalan tetela masih kene tacan mampu ngelekeun si Rawing nu matak eueuh deui jalan ka jabati kitu. Ki Jalak unggut-unggutan tanang ngarti kana naon rupa nu dilisankeun ku Bah Bewok jeung Aki Uwag. Atuh tilah Ki Jalak terus nyarita, nya teu lamun memang kitu jalan nu hade taya bayan ari cek kuring mah Ba. Kalawan kuring ngabantu sapinuhna kana naon rupa pamaksudan. Puguh kapan pupuh lembur mah aya dina keupelan kuring pangaruhna. Jadi soal gampang keur mangaruhan mangan anu kudu tetep jadi catatan teh si Rawing tetep bakal datang ngajorog ka dieu lantaran hayang males pati ka Abah. Bah Bewok ngusapan janggotna anu kasar bari ngalenggak seuri. Memang bener Jalak. Ngan meme si Rawing datang deui ka ieu patempatan tinang tu si Rawing geus jadi buronan jeung udagan para jago-jago nu hayang hadiah gede. Sarta di antara jago-jago bayaran oge anu liana nu tacan dikanyahokeun ku urang, tangtu bakal paeula-heula neangan si Rawing pikeun dibawa sirahna ka urang. Kaburu modar si Rawing oge meme bisa ngalaksanakeun maksudna hayang males pati ka dewek. Ki Jalak terus nanya di Bah Bewok hayang lebih jelas meureunan ngeunaan pancen anu kudu dilaksanakeun ku dirina. Jadi iraha kudu ngabeunggebre naon teh ngebrageun atawa ngembarkeun jeung nerap-nerapkeun pawarta ka tiap-tiap daerah atawa wawaran ka unggal-unggal tempat teh Bah. Leuwih gancang tangtu bakal leuwih ade Jalak. Sabab ku cara kitu loba jago-jago anu talurun gunung lunta ti paguron lantaran kabita ku hadiahna. Bener teu? Tapi keun leuwih asak sagala rupana ayeuna urang paheutkeun sakali deui. Nya lain kitu Kang Uwag, cek Bah Bewok ngaredet ka Aki Uwag anu jadi lanceukna. Aki Uwag harita unggeuk bari ngajawab. Bener Bewok? Bener. Urang asakeun be ayeuna mah babadamianana meungpeung jalma nu dibutuhkeun tanaga jeung bantuanana geus datang sorangan ka dieu. Jadi teu kudu hese ngabejaan. Da urang badami di bae ayeuna mah Jalak. Atuh geus kitu mah harita baradami dewe anu leuwih asak. Anu jadi bahan paguneman jeung babadamian taya deui kajabat ti soal si Rawing anu bakal disaembarakeun jiwana. Mangrupa jalan pikiran Aki Uwag anu geus ngarasa teter kudu kumaha meruhkeun elmuna si Rawing anu tetela sanajan masih keneh jajaka tapi geus nyangking ulin karuhunan sapinuhna. Ngawaris pangarti Ki Debleng anu susah diteangan kalemahanana sasat ilmu bela diri buhun anu mibanda tata gerak anu araneh jeung susah diukur ajen tahapanana. Urang tinggalkeun anu keur baradami caturkeun Nyi Narsiah nu harita lulumpatan bari jenging hak ceurik kanyeri hatena beuki nambahan sabab jelas cek pikiranana si Rawing teh teu mika cinta ka dirina. Buktina manehna lumpat si Rawing kalah ka hare-hare henteu ngudag atawa ngahalangan. Narsiah diuk dina luhur akar salah sahiji tatangkalan anu kawilang gede jeung leubeut dauna. Hatena ngagremet cecep geuleuh nyaah jeung deudeuh. Amek hayang dipikarunya rupa-rupa perasaan gumulung jadi hiji. Pikirna ngait terus ka si Rawing. Bari diuk teh Narsiah meungpeunan beungeut ku dua dampaleungeun nginghak ceurik kanyanyerian. Nyaan geuning Kang Darma teh nyaah diri aing. Manehna ngamangsa bodokeun jeung perhatian ka aing. Jelas teu suka jeung teu cinta ka diri aing. Si Kartika nu jelas geus ngarebut cinta aing. Anjeun bener-bener teu boga perasaan Kang Darma. Anas aing mah jauh-jauh nyusul lantaran malangku kasalamatan dirina. Nyeri hati aing ku si Rawing. Narsiah jadi ngarasa cecep ka si Rawing. Puguh kitu memang ari pangaruhna geter asmara mah tina deudeuh bisa jadi geuleuh, tina asih bisa jadi ngabinti, tina cinta bisa jadi ngewa saperti anu karanapan ku Narsiah dina waktu harita. Cukup lila Narsiah ngumbar lamunan di barung jeung ceurik ngumbar cimata. Teu ieu sadar lamun aya sapasang panon anu cukup lila merhatikeun dirina, anu tetela geuningan gempar anu harita kabeneran ngintip kaya Narsiah. Sabab gempar mah teu milu badami jeung bapana ngeunaan da rancang yang kalak atawa merenan jiwana si Rawing. Hatena geus mimiti hoream ku urusan anu patali jeung hirup patina. Jelema anu dianggapna bakal jadi hahalang kana naon rupa maksud tujuan karaman macan liar.
Gempar terus merhatikeun kaya Narsia, malah bari nyarita jero hatena. Bet ku tengah aja aing bisa manggihan manoja nu keur ceurik, nah saha awewe teh. Bangun ukanya nyerian geuning jeung sedih pisan sigana teh. Sarta bet ngambah ka ieu wilayah. Nah, henteu nyahoeun kitu lamun ieu daerah teh tempat pamukiman Karaman. Hate bet ngarasa katari ku ya awewe. Nah naon sababna nya? Pedah geulis kitu rupana. Gempar galecok hatena bari sapasang panona terus ngawaskeun kalebah Narsia. Sedengkeun Narsia jongjon di ngumar lamunan paneteupna anteng ka hareup lir anu jauh paninengan siga nu keur nyawang ka tempat anu anggang. Eueuh hartina. Keun. Ke urang tingali heula. Si salah. Rik naon aing balik ka lembur kaya kieu mah. Sabab kan ukur era nu bakal karasa. Pugu pangeus lembur geus ibur yen antara diri aing jeung Kang Darma teh bakal hirup babarengan. Kaya mah kagok boronto ka palang carambang hirup aing teh. Leuwih hade nya adek di tepungan Bah Bewok. Musuh satru kabuyutan Kang Darma alias si Rawing. Kartika anjeun geus ngarebut cinta jeung kadeudeuk kuring. Narsia boga rancang dina alam pikiranna bet ngarasa seunggah geusan mulang di kapilemburan. Gap tak Narsia aya nu nyekelan ti tukangeunana penyekel anu lalaunan dituturkeun ku sora lalaki. Kunaon bet ngalamun bari ngumar ka sedih nyai? Di tempat anu sunyi kieu karunya teuing. Sedih-sedih kunaon nyai teh atuh? Cek eta sora. Atuh Narsia teh gancang ngabalikeun awakna bari nangtung breh teh katingali aya jajakan nu tayalian ka jabati Gempar. Saha anjeun? Saha? Cek Narsia gempeur bari mundur ka tukang dua lengkah. Gempar imut paneteupna beki antep teu lila terus ngajawab. Teu kudu ngarasa reuwas nyai. Akang cukup lila merhatikeun nyai anu keur ngumbar ka sedih. Tumuwuh rasa karunya dina hate Akang bet hayang nulungan. Nu matak Akang gancang nyamperkeun ka dieu. Ngaran Akang Gempar. Pikeun anu geus nyahun mah moal samar deui Akang anakna Bah Bewok nyai. Sepak pias paroma Narsia dina waktu harita. Pugu aringaran mah memang geus nyaho ka Gempar teh anakna Bah Bewok. Ngan tepung sacara deukeut tur adu hareupan mah ka kara harita. Gempar seuri leutik ka Narsia bari terus nyarita deui. Teu kudu ngarasaan sieun ku Akang nyai. Sabab najan nya Akang anakna Bah Bewok, tapi Akang teu boga maksud goreng ka nyai. Malah pangna ayeuna datang nyamperkeun lantaran kajurung ku rasa karunya ningali nyai ngumar ka sedih. Narsia bisa ngarasakeun ayana teteupan anu daria tina naon rupa anu dilisankeun ku Gempar dina waktu harita. Anu memang pikeun Gempar oge duka teuing kunaon betaya niatna goreng ka Narsia aya rasa watir jeung karunya. Nuhun atuh. Abdi linglung. Teu sangka bakal tepi ka dieu. Cek Narsia nyaritanan teu lancar lantaran hate anu masih keneh kaeuntepan ku rasa sieun. Tadi Akang geus ngawanohkeun diri, ngaran Akang Gempar. Ari nyai saha? Sarta naon sababna pangna nepi ka ieu daerah nyai? Coba terangkeun heula ka Akang. Sabab terus terang ieu daerah teh sasatna pamukiman Karaman nyai. Akang teu miharep lamun nyai aya anu ngaganggu. Abdi nu katalah mah Narsia incuna Aki Odang pupuh lembur apal Kang Gempar oge pangintenan. Marah mai paroman Gempar. Bet asa beki gede perhatian jeung rasa karunya na ka ieu banoja, malah Gempar ngupat jero hatena. Narsia? Narsia, nya inget ayeuna mah aing. Aing kungsi ngadenge kana eta ngaran sarta incuna Ki Odang teh. Karunya teuing kunaon bet los-los ka dieu nya. Aing teu mikeun lamun manehna nepikeun ka aya anu ngaganggu ku anggota macan liar. Kunaon teh aing teh bet ngageter kieu satiap bantrok paneuteut jeung Narsia. Narsia ras inget deui ka si Rawing anu geus nganyarikeun hate tur menggaskeun harapan cintana. Kahudang dirasa nekadna kasieun ku Gempar ngadadak leungit diganti ku rasa bunga lantaran bet ku kabeneran bisa tepung jeung anakna jadug Karaman macan liar. Nganuhunkeun ka Kang Gempar anu aya perhatian ka diri abdi anu memang teu nyangka bakal ngambah ka ieu patempatan. Abdi memang moal mulang deui ka lembur Kang. Sora Narsia rada dumareuda. Gempar kerung paneteupna beki antep ka Narsia. Pugu kaget ngadenge carita Narsia ongko linglung sasab jalan tapi moal balik di kalembur.
kajurung kurasa panasaran Gempar gancang nanya deui. Nah naon sababna atuh make jeung moal balik deui ka lembur Nyai? Rek terus ka mana kitu lampah Nyai teh? Ari cek Akang mah bahaya lumampah nyorangan pangawak awewe makomo. Lamun perlu Akang sanggup pikeun marengan Nyai, ngajajab ke Nyai Narsia. Karunya be Akang mah bisi aya nu ngaganggu di jalan. Aya perasaan bunga, jeung geteran hate bagja karasana ku Narsiah dina waktu harita. Ari sabab Gempar bet jadi gede perhatian ka dirina. Rasa timburu asmara ka Sirawing ngajadikeun Narsiah jadi hayang males ka nyeri. Leungit kasedihna, Nyeh imut ngaglenyuk ka Gempar bari teu lila terus nyarita. Teu da ngarepotkeun Kang. Ulah bingung kekayaan diri abdi anu memang mangrupa jalma anu taya ajen sapeser. Malah terus terang abdi geus nekadkeun dina hate. Ya nek nepungan ka Bah Bewok gesan milu bukti diri susuganan bisa ditarima babantu nyumbangkeun tanaga kitu tak Kang Gempar. Gempar nepikeun Kang angkat halisna ka luhur. Beuki nambahan rasa kakagetna waktu Narsiah nerangkeun rek nepungan ka Bah Bewok anu jadi bapana malah rek bakti diri sagala rupa. Aya rasa salempang dina hate Gempar waktu harita malah teu mikeun lamun akhirna Narsiah jadi korban nafsu bapana anu teu mustahil katarik hate ku kagelisan Narsiah. Gempar leumpang ngadeukeutan ka Narsiah terus cumarita deui. Narsiah, Raksa Production. terus terang. Akang kaget ku carita Nyai bieu anu nyebutkeun rek nepungan ka Bah Bewok bapa Akang. Nah aya naon? Aya naon kitu pangnarek bakti diri sagala rupa ka bapa Akang? Inget ke Nyai. Kahirupan di dieu beda jeung di Pilemburan. Ieu daerah teh dipinuhan ku tata kahirupan para karaman. Akang teu panuju lamun Nyai boga tekad sarupa kitu. Akang teu mikeun, cek Gempar sacara teu langsung geus ngebrehkeun rasa kasalempanganana ka Narsiah. Narsiah tungkul pangaruh panasna hate ku rasa timburu jeung nyeri hate ku Sirawing. Ngajadikeun sikep jeung caritanana siga nu kurang wiwaha. Anu jadi tujuan ngan ukur hayang malet ka nyeri hate ka jajaka anu ngaran Sirawing. Ayeuna aya jajaka gagah tur anakna jadug karaman macan liar. Anu tetela neundeun perhatian ka dirina. Malah geus kadenge bieu caritaanana anu mang nyalempangkeun ka dirina. Aya rasa bungah jeung bagja dina hate Narsiah waktu harita. Ningali Narsiah tungkul bari cicing teh cumarita, Gempar gancang ngedalkeun deui lisan. Nyai, cek Akang mah leuwih hade dijajabkeun ku Akang bari ka lembur. Babakti diri ka bapa Akang mah sarua jeung neangan bahaya anu bakal ngaruksak jalan kahirupan. Ulah boga tekad sarupa kitu Nyai. Terus terang Akang teu mikeun, Akang karunya ka Nyai anu duka teuing kunaon bet kakara ayeuna Akang oge ngarandapan perasaan sarupa kieu. Anu jelas Akang teu mikeun lamun Nyai pinanggi jeung bahaya kitu tah Nyai Narsiah. Narsiah cengkat deui beungeutna lalaunan. Dua teteupna harita bantrok nyud dua hate pada tagibur. Narsiah ngabalieurkeun beungeutna. Beu kuat lila bantrok paneuteub jeung Gempar. Narsiah terus nyarita di lalaunan. Tapi abdi memang geus nekad Kang. Sabab daya hartina mulang ka Pilemuran oge lamun ngan ukur bakal nyandangan wiwirang mah. Nu tangtu jadi carita balarea di Pilemuran meureunnan Kang. Gempar jadi beki penasaran ku pribadina Narsiah. Anu tangtu aya sabab musababna meureunnan pangna nepi ka boga tekad sarupa kitu teh atuh Gempar terus nyarita deui. Narsiah, Akang jadi beki penasaran. Naon nu jadi sabab atawa marga lantaran pangna Narsiah boga pamadegan sarupa kitu? Coba bejakeun ka Akang. Sanajan urang kakara tepung ayeuna tapi sing percaya Akang teu boga niat hate goreng ka Narsiah. Malah lamun bisa mah hayang nulungan kana kasusah Narsiah, bejakeun ka Akang mah. Bejakeun. Naon nu jadi marga lantaran pangna Narsiah nepikeun kalunta ti lembur, anu akhirna boga tekad pikeun bakti diri ka Bah Bewok bapa Akang. Caritakeun. Sok caritakeun.
Tong dikukut bae batuk teh Abah. Bisi jadi raja batuk eta ke. Ubaran ku Oskadril geura. Ambu oge batuk ngoko. Eueuh eureuna ih, da ku Oskadril mah gancang cagerna atuh. Geus diubaran ku naon-naon kalah kabosen. Anger we geuning. Ayeuna maneh mah kalah karek dibere guran dieu deui. Edas aya ku saliwangnya. Jig-jig kana guran dieu sagala rupa dengekeun atuh sing eces. Oskadril. Oh, Oskadril. Bener pisan, Oskadril tablet ubar batuk anu kacida manjurna. Oskadril gancang nyagerkeun batuk ngalegakeun saluran napas. Oskadril ngajadikeun batuk godroh. Batuk alatan ngaroko, oge pangaruh tina parubahan hawa. Oskadril ubarna. Oskadril digawe gancang tur aman. Kade poho, Oskadril panghebatna. Oskadril produksi PT Supra Perbindo Pharma. Pangaruh tina hate anu panas ku sirawing meureun. Narsiah geus teu make ditimbangan anu sejen sigana teh. Rasa kahanjeluan jeung kanyeri hate anu disidem jero dadana harita dibedahkeun ka jajaka anu ngaran Gempar. Geus teu asa-asa jeung sindang siloka Gempar ngabandungan kalawan Daria setiap lisan dikedalkeun ku Narsiah dina waktu harita. Rengse Narsiah medarat jujutan mangrupa kasang tukang pangna dirina boga tekad pikeun bakti diri ka Bah Bewok. Harita Narsiah terus mungkas guaranana. Tak kitu Kang Gempar. Jadi jelas nama pikeun diri abdi hayang malas kanyeri we ka Sirawing anu geus jelas ngancurkeun pangharapan diri abdi. Geus kapalang kapan hirup bener oge pikeun nya pikeun abdi kitu Kang. Geus kapalang pokona mah abdi mah Kang Gempar. Gempar narik napas panjang. Aya rasa hanjelu dina hatena tada teuing bagjana upama dirina jadi Sirawing. Sabab Narsiah teh telah sakitu cintana geuningan ka Sirawing teh. Anu akhirna tina cinta jadi ngewa malah jadi nekad sikepna. Kunaon geuning kalah Kang ngaulang kitu Kang Gempar? Ente Narsiah, ngan jelas akang bener-bener kaget menang katerangan serupa kitu ti Nyai. Bungah jeung Bagja lamun teh mah akang anu jadi Sirawing. Anu geus tangtu cinta jeung kanyaati Narsiah teh moal ditolak beuneunan ku akang. Lamun kitu mah Sirawing teu boga rasa perasaan Nyai. Jelas Kang Gempar. Anu ngaran Sirawing hiji jelema anu mintul hatena, abdi sadar. Memang geus salah nangtukeun pilihan bet mikahayang kanu ngaran Sirawing. Anu tetela tingkah laku jeung tindakan nalir upama jalma anu kurang hideng. Ayeuna kapikir ku diri abdi anu matak nekad geusan bakti diri ka Bah Bewok. Tapi terus terang pikeun akang, teu panuju lamun Narsiah boga karep atawa maksud anu sarupa kitu. Ingetkeun Nyai, kahirupan di dieu bakal jauh melamelu lamun dibandingkeun jeung kahirupan di pilemburan. Akang bisa ngamaklum jeung milu ngarasakeun kana kaayaan hate Nyai dina waktu ayeuna. Tapi lamun boga tekad jeung maksud kitu, jelas akang teu satuju. Sabab bakal ngabahayakeun pikeun diri Narsiah. Jadi kumaha atuh kedahanna Kang? Sabab gudawangna ieu hate ku anu ngaran Sirawing, ku rarasaan abdi moal ngarasa punah lugina lamun teu ku cara kitu Kang Gempar. Narsiah, sakumaha nu dilisankeun ku akang bieu terus terang, akang ngarti. Kana naon rupa anu dilisankeun ku Nyai. Ngan cara nu rek dilakukeun salah kacida. Urang ulah ngan ukur hayang males kanyeri ka Sirawing. Tapi ku cara anu salah Nyai, omat. Gempar keukeuh teu mikeun lamun Narsiah bakti diri ka Bah Bewok anu jadi bapana.
Sabab geus kasawang ku Gempar kumaha adat jeung kalakuan bapauna anu henteu kaop ningali awewe geulis. Sanajan aya umur geus kolot, tapi sumanget geusan ngumbar nafsu ngalajur geterna rasa birahi mah estu taya halangan. Sanajan geus sakitu kakolotanana, ceuk anakna teh teh. Kasawang ku Gempar lamun teh Narsiah nepikeun ka jadi mangsa atawa korban nafsu nu jadi bapana. Sedengkeun harita Gempar duka teuing kunaon bet kaenteupan ku rasa kanyaah sarta perhatian anu kacida gedena ka Nyi Narsiah. Lila duanana pahuleung-huleung tanpa aya nu cumarita. Masing-masing pada kalebuh dina geterna hate sewang-sewangan. Teu lila Gempar nu miheulaan muka dicaritaan. Ari ceuk akang mah kieu we Nyai. Leuwih ti heula akang rek nanya ka Narsiah. Lamun teh mah aya lalaki anu boga maksud hayang nyalametkeun nasib Nyai, bari sakaligus hayang mikanyaah ka Nyai, nah bisa ditarima eta lalaki? Gempar pugu digedekeun di alam bebas jeung dunya karaman, anu tangtuna ge henteu bisa lila atawa teu bisa lila-lila ngemu kaayaan eusi hatena. Anu ngarasa katarik hate ku kaayaan Narsiah dina waktu harita. Narsiah malik neuteup pikeun anu kasakitu kalina paneuteup. Harita bantrok jeung paneteupna Gempar kunyud dua hate pada ngageter. Narsiah tungkul deui bari terus nyarita lalaunan. Sabarina oge nu bakal mikanyaah ka diri abdi Kang. Anu es teu boga lambaran hirup anu sakieu gorengna, ngan anu jelas abdi geus salah pilihan sarta kaburu ku asih. Narsiah, teu kudu nyarita kitu. Sabenerna urang sanasib, urang boga lambaran hirup anu sarua Narsiah. Pada ngarasa nyeri hate ku anu ngaran Sirawing. Sabenerna urang bisa babarengan geusan males ka nyeri ka Sirawing Narsiah. Sarta terus terang akang lalakina anu baris mikanyaah. Jeung ngajaga ka diri Nyai anu duka teuing kunaon. Akang katarik ati kagembang rasa ku Nyai. Cek Gempar harita jadi terus terang balaka ngeunaan kaayaan eusi hatena. Ai Narsiah ujug-ujug ngageter we hatena teh breh nembongan di kaayaan Sirawing. Waktu keur silih tegrakeun rasa kadeudeuh nyarita pahareup-hareup sakitu deuketna bari jeung pacekal-cekaleungeun beuki karasa kaceuceub Narsiah dina waktu harita. Gempar neuteup anteb ka Narsiah. Leungeun katuhu lalaunan nyampai dina tak-tak Narsiah. Lalaunan mapai kana puhu leungeunna Narsiah teu lila terus nyarita di lalaunan. Kumaha Narsiah? Bisa ditarima diri akang lamun bakal mikanyaah ka Nyai? Anu memang urang ngerasa pada sanasib nyeri hate ku Sirawing. Akang boga rarancang khusus mangsa ngawujudkeun naon rupa cita-cita, mangsana males ka nyeri ka Sirawing. Narancang kumaha kitu Kang Gempar? Coba diterangkeun heula ka abdi naon narancang Kang Gempar teh? Rada bareubeuh-beureum pipi Narsiah waktu harita. Sabab aya ari rasa era mah ku tepung anu sakitu singetna geus kalibet ku soal geterna asmara. Terus terang. Akang rek milu ka Alaspur Pabuaran. Nyatana jadi murid anu jadi uwa anu katelah aki uwag. Sasatna lanceuk bah bewok bapa akang. Lamun Nyai hayang milu hayu sakalian. Ku cara milu jeung akang tangtu bakal aman. Leuwihna ti eta urang babarengan neuleuman ilmu ti aki uwag kolot akang anu memang pangartina leuwih luhur batan bah bewok bapa akang. Dirina ngawasa rupa-rupa ilmu kadugalan. Anu akhirna dina waktuna urang duaan bisa malas ka nyeri ka Sirawing, anu tetela geus nganyerikeun hate urang. Kitu maksud akang Narsiah. Kumaha satuhu? Lamun satuhu turta satuju, ngandung harti diri Nyai oge narima diri akang anu arek mikanyaah ka Nyai. Gempar negrakeun jalan pikiran jeung rarancangna anu memang geus jadi maksud jeung tujuan. Narsiah ngahulang cukup lila. Naon rupa anu dicaritakeun ku Gempar memang cukup narik kana hatena. Malah leuwih hade batan dirina nekat bakti diri ka bah bewok. Gempar ngangkat gado Narsiah lalaunan deukeut pisan beungeut duanana. Gempar teu lila terus nyarita deui. Kumaha Narsiah? Satuju kana naon rupa anu bieu dicaritakeun ku akang? Jawab heula Nyai. Akang percaya ye Narsiah oge sahate jeung diri akang dina waktu ayeuna. Setuju Kang. Walau Narsiah pondok bari ungeuk. Gempar narik awak Narsiah beuki rapet ngarangkul Narsiah ku rasa geugeut.
Narsiah teu bahajep pejarempe taya sora nu kadenge iwal ti recetna sora manuk dina dahan tatangkalan jeung hiliwirna angin leutik anu jadi saksi lumangsungna kajadian di eta patempatan kusabab geus eces jentre sidik pertela Narsiah katut gempar teh geus neundeun kadeudeuh nyimpaikeun kanyaah anu tan wates wangen. Waktu terus rumahku berang gesalin jenis jadi peting riungan peting tutas lekasan. Bah bewok bungangang hatena sabab jalan gesan ngabasmi anu ngaran Sirawing geus dirarancang. Malah kusawangan bah bewok yakin sapinuhna yen cara anu bakal dilakukeun teh tinantu bakal hasil sakumaha mistina. Bah bewok datang deui nepungan Kartika nu aya di jero kamarna. Sedengkeun Kartika tembong ayeuna mah teu sieun atawa sedih waktu didatangan ku Bah Bewok. Sabab Kartika sadar yen kaayaan anu disinghareupan mangrupa kanyataan anu kudu mampuh diungkulan ku dirina. Paneuteub Bah Bewok museur ka sakujur badan Kartika anu memang teu oleh narik hate. Ngahudangkeun geut terasa birahi. Kartika, tadi acara urang kaganggu lantaran memang ayana Sirawing anu geus ngariweuhkeun sarerea. Tapi sakeding ngaran Sirawing bakal leungit tina bahan caritaan. Ayeuna urang teruskeun deui hancala lakon urang duaan. Kartika neuteub antep ka Bah Bewok terus imut ngaglanyu sikepna tenang sigana teu lila terus nyarita. Kartika. Kahalang-halang ku Sirawing urang tadi kapan? Ayeuna urang teruskeun deui ngambah lalampahan Kartika. Abah, abi memang sadar sanajan nya hate kungsi ka bandang ku anu ngaran Sirawing. Tapi ayeuna abi sadar yen nasib anu lumaku ka diri abi mangrupa kaayaan anu kudu ditarimakeun kalawan dibarengan ku hate nu pasrah tur sadrah ka Abah. Cek Kartika, caritaanana pugu we mah tak kaget pikeun Bah Bewok. Anu tadina erek langsung ngarangkul ngagabrug teh jadi tekebat neuteub seukeut ka Kartika terus nyarita semua heran. Jadi maneh geus sadar Kartika sarta bakal pasrah narima kana nasib diri anu bakal karandapan? Nah teu salah naon rupa nu dicaritakeun dieu teh, teu salah. Henteu. Teu salah, Bah. Sabab naon rupa anu dilisankeun bieu ku abdi memang geus hasil mikir anu leuwih asak. Yang diri abdi kudu jadi pamajikan Abah, kudu pasrah kana nasib anu tangtu we sabenerna mah hiji kabagjaan pikeun diri abdi. Sabab jadi pamajikan hiji jago kahot anu ngaranna geus kajamparing angin. Ku ayeuna kitu Abah teu kudu kasar atawa puksu paksa ka diri abdi, abdi bakal narima Abah salaku salaki abdi sakumaha mistina, Bah. Bah Bewok nepikeun kangalangak atuh seurina ge bakat ku bungah ngadenge caritaan Kartika sarupa kitu. Anu cek pikiran Bah Bewok mah meureunan Kartika teh geus mikiran kalawan teleb. Yen eueuh hartina barontak oge pugu geus aya dina cangkreman Bah Bewok. Alus, alus. 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 Syukur lamun kitu Kartika. Coba lamun ti kamari ieu nyarita kitu ka Abah. Beureunan Abah teh moal ngalakukeun tindakan kasar. Memang bener kitu kuduna Nyai. Pugu Abah rek mere kasugemaan ka maneh ngarti meureunan ayeuna namanya. Karti pisan, Bah. Ngantang tuwe ngarah ka saksi tur jadi hiji kahormatan pikeun Abah. Urang salakun bakal jadi salaki pamajikan teh kudu pangantenan heula meureunan, Bah. Atuh pugu Kartika alus. Apan maksud Abah oge kamari teh kitu pisan alus. Urang pestakeun 3 poe 3 peuting. Ingetkeun Kartika pesta anu pangrongkah-rongkahna nyata ayeuna pisan.
bangsa urang pangantenan. Jadi lamun kitu Abah teu kudu maksa mirusa sabab katika bakal pasrah sadrasa pinuhna ka Abah. Memang gitu pisan bah. Sabab ku cara urang pesta pangantenan mangka bejana bakal katarima ku si Rawing. Antepkeun cina nyereun hate si Rawing. Anu jelas geuningan ayeuna mah kahartiku abdi oge. Si Rawing boga maksud adalah kahayang nyala jiwa Abah. Sedangkan Abah teh anu geus nyaah ka abdi, anu ngagedekeun abdi, jelema naon disebutna lamun abdi teu bisa mulang tarima ka Abah. Alus, alus. Alus. Nah lain ti kamari atuh nyarita kitu teh geulis Kartika. Coba lamun ti kamari mameureunnan urang geus ngalaksanakeun pesta anu kacinarongkahna. Raksa Art Production. Alus. Tong kukut bae batuk teh Abah. Bisi jadi raja batuk eta ke. Ubaran ku Oskadril geura. Ambu oge batuk ngoko. Eueuh eureuna ih. Da ku Oskadril mah gancang cagerna atuh. Geus diubaran ku naon-naon kalah ka bosen. Anger we geuning. Ayeuna maneh mah kalah karek dibere guran dieu deui. Edas aya ku saliwangnya. Jig-jig kana guran dieu sagala rupa dengekeun atuh sing eces. Oskadril. Oh, Oskadril. Bener pisan, Oskadril tablet ubar batuk anu kacida manjurna. Oskadril gancang nyagerkeun batuk, ngalegakeun saluran napas. Oskadril ngajadikeun batuk godroh, batuk alatan ngaroko, oge pangaruh tina parubahan hawa. Oskadril ubarna. Oskadril digawe gancang tur aman. Kade poho, Oskadril panghebatna. Oskadril produksi PT Supra Verbindo Parma. Waktosna seep mitra. Urang cekapkeun deui ka dieu we heula atuh acara carita ti Supra neraskeun jejer carios anu judulna Si Rawing rekaan saderek Yat R. Kalayan kapihatur ku alpukana PT Supra Verbindo Parma. Waniti pisan Oskadril. Oskadril tablet batuk. Kadelepat tablet landong batuk anu kalintang pisan mujarabna. Manjur pikeun miceun sagala rupi panyawat batuk. Ari Oskadon landong riut sareng nyeri waos, kaum wanita nu sumping sasi nyeri Oskadon landongna. Hatur nuhun mitra salajengna wakepo sejamit munkur amit mundur kasadayana. Per mios.